Cuman murah yang ngape, Mak. Di palih mana Neng jauh kene? Di Payun, Bu. Allahu Akbar. Sugan teh jin, pek teh maneh jelema geuning. Kernaon maneh di dinya? Alah geuning. Di lockdown cigenturna oge. Punten. Kang Ajang. Duh. Cigentur gimana bagi arah greg we Gusti? Alhamdulillah ya lo terus dugi deui. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha euy, beli gaya kitu. Wah, petugas Bang Emo. Dan rasaan aing mah aing can boga hutang aja mereka. Wah, salahnya. Iya, Deden. Den boy, Abah. Den boy, Abah teh kangen Den boy. Tas lami emang tahun-tahun terpenat Den boy. Abah, iya Deden, iya Abah. Den boy. Iya Deden, ini dia. Den boy. Den boy. Emang tahun-tahun geus teu pagi. Dan boy teh, aja teh. Dan boy, enggak lah. Oh letak, nonggang itu. Dia babak tekan, kaden boy teh. Tabu sabaraha tadi dan jadi itu tabu dua, bah. Kumargi lockdown diarwihkeun. Oh mun sok atuh istirahat heula anu mah karunya bisi capek dan boy teh kasep. Goblok, HP tepang meulikeun sakola diliburkeun geus aing dek kalakeong. Goblok, HP tepang meulikeun sakola diliburkeun. Goblok pisan jelema arareda. Nah, kamarana keong teh. Sararieun, itu aing eueuh hiji acan. Di mananya Isal teh Neng? Aduh, kabut. Cobi ka Payun sakedik. Hayu atuh. Ayo. Ah, aing mah capek geus we istirahat heula di dieu lah cicing heula. Bu. Itu juga Isal, Bu. Oh, mana cobi pangagentraankeun. Heula kacapangan zaman ngadaga lupakuan nyukana sur pajajaran tempat payung keadilan. Loh, kamana ember urang bapalin. Isal? Paisa? Terayan ngageroan bating kiciwis gitu. Asam beki muring kaki bulu betis. Isal? Ampun, abi mah jelema teu gaduh. Tong ngaleg-leg abi ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Paisa? Neng bunga sugan teh saha? Itu ibu nyauran. Nya hayu atuh. Ayo.
sorangan hirup asa pabaliut batin perih cerik sorangan aduh alah ieu kumaha aing kumaha ieu penghirupannya beki asa pabaliut pisan erek meuli deungeuna ka warung kudu duit lumpat ka sawah neangan genger ngadak-ngadak eueuh da pukul garing na kumaha ieu pamarentah anu arusaha teu bisa liar da pukul di lockdown masih lamun erek dibere mah ku pamarentah teh da ieu mah eueuh geus pilieun we ieu mah alamatna teh hari itu saha ciga si Paisa keur ngobrol jeung saha nya budak teh petinin hati antar doa wah pepetale keur naon maneh isal di dieu ari ieu si neng-neng nu gareulis ieu teh saha Apan tita emang ngalak keong jang iya jualan di sauran kubu guru bubui bulan sangrai bentang panon poe di sasate endah kieu alhamdulillah pemandangan red kakidul masih pinuh hejo keneh ku tatangkalan red kakaler hempak merbayak sapikeun kadaharan keur urang maka nikmat mana deui nu ku aranjeun rek dibohongkeun saha itu lololan euy raja lasun lainnya madungkuk jaba gede deui euy cik urang sampeurkeun Iya ibu jantan isal teh terus 2 dinten telebet sakola tugas teu ngampalkeun sareng telebet ongkoh libur cenah sakola teh sakola anana ditutup Bu Guru nuhun ibu leres ditutup tapi sakola mah teu libur belajar mah di bumi masing-masing alias daring ari daring teh naon atuh Bu Guru dalam jaringan jantan kedah ngangge HP ayeuna mah ibu oh kujang ieu maneh teh keur naon apa teuy tanya teh keur naon maneh di dieu tuh aya pepetale bah di mana Tuh. mana ya bidadari di sawah tiul mana tuh mana tuh atuh tong disieun leuna mana tuh dang euy aya naon itu rame kitu dang ayo urang sampeurkeun dang gancang apa teh lo astagfirullahaladzim kadon gogoleran di dinya maneh hayu urang sampeurkeun ayo gancang ayo masalahna budak emak teh teu bogaeun HP tong boro-boro ning meuli nu kitu dalah jang tuang sapopoe ge hese ye ge emak ini subuh balik lohor ukul bisa jang tuang we eta oge ukur sangu jeung pada buleut tos we ayeuna mah Bu isal tapi warang keluar we sakolana muhun ibu da kedah kumaha atuh da entos aturan pamarentahna kedah kitu hayu aya naon ieu teh meunil rame kieu ieu bah aturan ayeuna mah nya ada geuningan lalieur budak teh kudu sakola tapi kudu boga HP sedengkeun emak di mana jang beli HP-na nah atuh Bu Guru jadi lieur kieu aturan teh sok coba jelaskeun muhun abah kumargi ayeuna aya virus corona janten aturan teh ayeuna mah kieu miliarnya soal aturan sekolah ayeuna mah urang mah daring hayu sekolah hayu daring mah meh loba waktu jang ulin teuing urang lieur mending ngalak keong kaatohna sia mah keur mah hirup teh geus belegug geus tong parasia di dieu angguran mah hayu di imah we bereskeunana nyajang jalaneun deui nya panas deui hayu dieu parasia di sawah tuh di pipir eueuh di zaman eueuh ka mana nya si Abah
Buat tuh ika sawah. Buru dari hayang milu. Ayo, kes kadang deui tepi ka imah abah. Bah, masih lebih. Iya imah abah tadi gerbang. Jauh-jauh teuing. Geulak. Iya imah abah. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya naon bah rame kieu? Den aya pi obroleun ngahaja bapak teh mau barudak ieu teh. Sok engal kalalebat mak, barudak sok. Engal kalalebat. Eta den nyanak ampar, karunya amparan ieu kotor deui. Punten nya mah, aduh ieu teh jabara rujit deui ieu teh. Sok kalalebat heula. Hei, batu geula. Abah bade wawas heulanya sekedap. Sok mangga caralik. Mending dihanap dah, hayang lalega. Ketuman mama diukna kursi. Aduh, lagi tuh atuh Den. Aduh, kolot maka rasanya dicandeng teh. Sok, jadi kumaha ieu teh masalah teh sok. Urang bereskeun di dieu sugan beres. Nya kieu bah nuluykeun carita anu tadi di sawah. Budak sakola teh kudu marawah HP sedengkeun emak teu boga jang meuli HP-na. Tah ayeuna teh urang obrolkeun kumaha solusina pikeun ngatasi ieu masalah gitu. Oh, kitu mah. Cik ke heula, ieu aya budak abah sugan boga solusina kan ieu sakolana jauh ti kota. Gitu. Kumaha cik Den? Sok kumaha solusina keur si emak sangkan ieu budak teh hayang bisa diajar gitu. Kieu solusi tiap mah kumaha upami ibu guru adongkapan bumi murid. Tah gitu laras Bu abi oge kadang tara gaduh kuota. Tah kitu we atuh bu gurunya emah ge satuju. Sabab lamun guru ukur merek tugas atawa daring di imah nu ujung-ujungna anu ngerjakeun teh kalakah indung bapana geuningan ari kitu mah bu guru kersa dongkap ka bumi ai saur mah langkung sae eta kumaha tah. Tah kitu mak leres abah ge satuju sabab guru teh indung nu kadua pikeun budak alias murid. Sabab lamun misalkeun kieu nya Bu, lamun misalkeun budak ayeuna diajarna daring nah HP cangtang tuh budak teh diajar aya perkara main game, aya perkara naon cetan tateleponan jeung kabogohna. Tah mata kitu teh ibu masih ikhlas we daek ka imah murid-murid ieu duaan. Meh naon meh budak ieu teh bisa dialajar sangkan budak ieu teh meh pinter keur kahareupna. Da ayeuna mah meureun mah nya ieu teh budak teh generasi keur kahareupna. Lamun ayeuna teu diajar meureun bodoh. Tah ku kituna ulah nepi ka kitu nya. Sok ibu masing ikhlas, sing ridho ameh ka budak ieu jadi pinter. Ibu ge sama bakal meunang pahala Bu. Upami kitu mah. Mun abah ari kitu mah abi sanggem ngadongkapan bumi murid ti kawitan enjing abi bade ngadongkapan bumi murid masing-masing. Keke lah bu guru kumaha atuh da bumi mah mararujit jabah sarempit deui. Kelama baik lah di dia we pake imah madaya ge laleganya mak teu kudu mikiran di imah emak ieu ge tinggal itu coba lalega di imah gerek di mana ge sok umatnya enjing kadadina tanginas di alajana sing sarumangatnya nya isal sareng bunganya bu guru deui sing sarumangat ka dieuna sugane atuh daek kawin jeung abah.